Riz, Aris. Weh, tak. Tas di mana? Tas meuli kerupuk. Oh. Heuruh. Sinyal TV mani goreng. Pamancarna kitu. Maneh kunaha? Beungeut sigala piring somai bae teh. Sik, geus di dituna yem. Hampura heureuy. Nyaos ah, asa ngarambang kieu hirup teh. Duh. Mani penuh drama eta cocot. Sing semangat atuh wa. Kan ayeuna teh new normal. Kudu leuwih gesit. Yeuh, menurut urang mah new normal teh diibaratkeun kopi. Selalu memberikan inspirasi dan semangat baru. Jeng ingat, satu langkah kecil dari sebuah niat yang baik dan semangat baru ini mampu membawa kita menuju sesuatu di luar imajinasi. Anjay, tina kopi ya teh. Aha, Sem loh. ayeuna teh new normal lain. Salain gawe di pabrik, mulai neangan usaha sampingan bae wa. Leuletikan bae heula. Demi mencari sinyal kesuksesan dan jodoh. Puguh eta. Naon? Sukses? Lain. Jodoh? Sok sieun eun hayangeun euy. Geus gampang. Kayak kurang kenal teu nya. Barina ge, mun geus direstuan ku kolot, jodoh mah bakal ujug-ujug datang. Sing percaya. Punten. Mangga. Tah, ieu mah lain jodoh. Ieu mah rek nagih duit kreditan. Kayak sakedap Kang. Siap. Hehe. Si Italen. Lah, kenal ka urang? Ya Allah, baturan SMP mah nya poho teh. Apal? Lah, heueuh leuh, Maman, sugan teh saha? Teu kaciri make masker atuh da. Lah, Lah, ekna maneh? salaman pedak kieu. Kieu. Ya, tak. Kajin ayeuna geus new normal ge, kudut mematuhi proposal kesehatan. Protokol lain proposal. Tah heueuh eta. Ya, di masker, pakai sarung tangan, menjaga jarak. Jaga jarak. Komota pagawean urang mah. Unggal poe pasti be patimu jeung jelema. Ieu mah ngarah hirup sehat we jeung rezeki lancar, bener Len. Bener banget, Wak. Encernya otak 6. Siga minyak barko bae. Waduk lah. Urang minta nomor WA ente lah. Nomor WA. Heeh. Iya Kang, punten artosna. Riz, Hah? nempuh HP urang teu? Tuh, lainnya ti tadi teu ngomeh HP. Ketinggalan di warung gitu. Nyameureun. Nyanggeus, kayak gampang urang kapanggih deui. Rek nguriling heula. Yuk. Marangga ka sadayana.
kurang karunglanya. Jakot HP, mumpung canila. Hehehe. Kelas sakedeung sih bantuan urang, sakedeung mumpung aya dewek. Bantuan kumaha? Pangunterkeun pamancar di tukangan imah. Kayak urang nu di jero, ngadile sinyal TV, bagus tante. Sakedeung sih wa, please. Sok atuh tenan naon. A, punten, ih HP-na kantun di warung. Aya teu pamancar eta. Aya. Diputerkeun ke arah nu anyar teu. Jeung kumaha kaayaan pamancarna. Yu. Normal.